Nusokan ngigel-ngigel tenon, ngigel-ngigel disebut tenon. Jaipo. Jaipo. Oke, keren tak gedengnya mananya. Jaipo. Halo dulur-dulur Kang Maul, sampurasun. Rampes. Balik di channel Kang Maul. Nah, ayeuna di channel Kang Maul aya segmen anyar. Jadi di segmen ieu Kang Maul bade nanya-nanya budak cabusu. Carita budak Sunda. Oke. Nah, ayeuna Kang Maul geus dibaturan ku salah sahiji peran cabusu, nyata ngaranna saya Pardan. Oke. Ari Pardan teh kelas baraha ayeuna? Pas 6. Kelas genep. Nah, pas banget ya orang tanya-tanya kasih Pardan ya. Pardan kelas genep. Oke, Pardan, coba sebutkeun saha presiden nu kahiji di Indonesia. Soekarno. Ah? Soekarno. Soekarno. Bener tuh cabusu? Bener. Oke, bener ya. Pertanyaan nu kedua. Matematika. 5 ditambah 5 sabaraha? 10. Wih, keren. Jangan. Ayeuna pertanyaan nu katilu. Oke, Pardan. Pertanyaan nu katilu tentang tetebakan deui nya. Coba sebutkeun 3 contoh ngaran binatang atau ngaran sasatoan nu diawalan ku huruf C. Cacing. Cacing, nanti Cicak. cicak, nanti ayo non kudu non hiji 2 3 tetot capung tuh aya cicak cak capung cing cacak serowe nya. Oke, Pardan, pertanyaan nu kaopat ieu tentang kesenian. Coba sebutkeun salah sahiji contoh kasenian nu asalna ti Sunda. Nu Pardan nyaho naon? Kasenian. Naon? Nu sokan ngigel-ngigel tenon, nu ngigel-ngigel disebut tenon. Jaipo. Jaipo. Oke, keren tak gedengnya ho mananya. Jaipo. Aya keneh? Aya deui nu Pardan nyaho. Poho. Oke, poho. Sakitu wae segmen pertama ti tanya-tanya cabusu sareng Kang Maul. Ulah hilap pantengin terus channel Kang Maulnya. Terus bere oge naon Pardan supaya channelnya lebih berkembang. Subscribe. Heeh. Like. Heeh. Komen. Heeh. Jeung nyalakeun lonceng. Nah sakitu wae ti Kang Maul jeung Pardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe-nya.